Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastasi kuring Arifin Al-Fagir. Ayeuna mah masih diajar di kelas 4. Opat kegiatan sapopoe kuring anu kahiji ka sakola. Tah, anu kadua mah ka sakola keneh. Tah, nu katilu ya nu katilu. Nu katilu. Nungguin ya. Tah, nu katilu ya. Ka sakola deui. Mantap. Ade teu penonton. Ade. Ya ade atuh da imah kuring mah di rumah dina sakola. Mata eueuh liburna ka sakola we unggal poe. Penonton. Genah jadi budak sakola mah mantap. Cita-cita kuring hayang jadi budak leutik, mung jadi budak gede. Naon sababna? Sabab jadi budak leutik mah genah kacida. Lamun meta kahayang kakolot teh pasti dibere. Lamun teu dibere keneh wae berarti aya carana. Tinggal gagolongan, gugulitikan, ceurik, ngadat. Lamun geus ngadat, gugulitikan, ceurik, teu dibere keneh wae berarti aya dua sabab. Anu kahiji indung ngapeuit, euceung raja tega. Anu kadua jigana eta budak meunang pamanggih atau meunang pamulung. Berantan. Di sakola kuring mah kerusum ciri sebutan ngaran bapak. Bener eta masih sebutan ngaran bapak. Kieu cenah. Si Supardi, si Pepen, tah kitu si sebutan ngaran bapana teh. Babaturan kuring kamari leweh. Ku kuring ditanya, pira maneh mah si sebutan ngaran bapak da mau mentak poha. Berantan. Mau nyaritakeun nu suing, kuring pernah kejadian. Kaliwat nu bieu pira ge ngaran bapak? Pira ge ngaran bapak da mau mentak poha. Babaturan si horeng ngaran bapana teh Nur Hikmat, sebutan kuno suing. Kieu cenah. Si Nur Hikmat. Meureun eta budak teh terideun ngaran bapana Nur Hikmat disebutan kuno suing jadi Nur Hikmat. Disebutanna kuno suing. Jadi Nur Hikmat. Berantan. Lamun nyaritakeun nu suing, kuring pernah kejadian di kantin sakola. Aya budak leutik anu erek jajan. Ngan kebeneran dagang teh eueuh. Pok eta budak ngomong sabari ngagorowok kieu cenah. Puntang. Uwak eta we nembalan. Pok eta budak nyekot keresek. Poe pas bibirna. Eta budak ngomong deui kieu cenah. Pas bibirna ditutupan ku curugna. Pok eta budak ngomong deui kieu cenah. Puntang.
siwak lieu pas mari ka kuring. Oh cikana eta budak anu tadi disebutan dibuat kuring teh ya anu suwi. Penonton saur ku guru bahasa teh kedalemes tekene suasia hiji waktu kamari kuring ditanya